ngomong ibu-ibu nak keparayunnya ngarakat tinggal Ibu keparayun. hari kepikir teh ngarak teh pahok-hok ibu. Beres bu? Didoakeun ku sim kuring anu kapayun ibu-ibu sing balaleunghar. Amin. Sing paranjang yuswana. Sing ageng milikna. Sing barokah harta bandana. Sing barokah umurna. Salawan dimaotkeun ku Allah dina kaayaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Atuh anu keukeuh wae tukang. Sim kuring teu tanggung jawab. Kada mah pilih we. Mending beunghar, mending miskin saumur umur. Jamaah. Tuh, udah hare-hare atuh. Jamaah. Oh, jamotrot. Alhamdulillah. Sok buka barayuna. Katakan didoakeun ku syukuring. Didoakeun sae angel we hare-hare. Bapak-bapak tuh, di poster bapak-bapak. Sok sekali deui. Dedek, ngapain su? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ibu-ibu para wargi wa persepuh sadayana anu sumping gaya patempatan sanajan waktos parantos wengi dan di Bandung mah bu pangaosan waya getos beres 5 meter tapi katinga ibu-ibu masih kena ikhtiar kabuktoskeun ibu-ibu nu aya di dieu kandel kayakinan sidareung kandel keimanan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu. 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 Karang nyaring gitu ibu. Sugan teh kuku pumuntir si horeng lalai kapipir. Sugan teh tungkul teh mikir si horeng ngacai ngadah diri. Teu ngadah diri untung. Tangki nyari. Gerak budak-budak pengampunan Allah. Gerak budak-budak surgana Allah. Manfaatkeun waktu hidup dalam dunia nu ngrupakeun modal pikeun urang. Teraskeun Bu. Tingsu banget punya. Komo ye dina lalaga ngajalankeun tolabul. Tupi ngajalankeun tolabul ilmi aya nu marentah teu aya. Ieu Islam sadayana. Aya nu kongguan. Eko khusyuk. Aya nu krisdon daya. Ibu mengimani kana Al-Quran. Percanten eta Al-Quran kitab suci petunjuk buat keselamatan seluruh umat manusia. Percanten teu. Percanten Kangjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah percanten. Nu ngawartoskan nu nuduhkeun nu nyontoan. Cara-cara pikeun ngahonta pangampura Allah, rahmat Allah. Percanten. Percanten dina saparantosna urang maot bakal dipentah pertanggungjawaban. Bakal dipentah balitungan tina non rupa nu geus dilakukeun dilampahkeun ku urang. Percanten henteu. Tapi katingalina membleng. Ibu. Ibu. Bau. Dan benar-benar percanten ibu bakal benar-benar ngagunakeun di waktu hirup. Soson-soson ibadah, soson-soson ngabdi. Betul? Betul? Contoh ibu percanten aya mobil mewah. Percaya ada pernah ninggal? Tuh.
hare-hare ai dahareun di pelong ai aing diantep teraskeun tau ieu teh percanten bapak-bapak ya awewe geulis percanten da pernah ningali pernah meuli ongkoh percanten aya pila mewah aya jabatan tinggi di mana jabatan tinggi hidup pada ngahormat pada ngadama-dama pada ngajen percanten tuh kumaha jelema nu percaya kana urusan dunia saban detik saban menit saban reka paripola nu jadi udagan jeung tujuan teh berarti pikeun udag-udag kasenangan dun betul mulai tadi urang udag-udag urusan dunya sabab naon yakin pajek iblis itu inna dunya yakinun wala akhirata sakun wala tatroku yakina bisakun dan buang ngaji macam si baralewas ya bu eta cek iblis kumaha ya katos menang cek iblis eta si ibu ditanya ka Allah teganian di kau galeudah jeung hareudang jeung jempet teh malan aing eta cek iblis kumaha ieu inna dunya yakinun wala akhirata sakun wala tatroku yakina bisaki jeung iblis tah ingat eta dunya teh perkara meyakinkan sedengkeun akhirat teh ragu-ragu ulah nepikeun ka anjeun ngabelaan perkara nu ngaragukeun ecakeun perkara nu ngayakinkeun gampang mikiran akhirat nu cantang tu nu penting mah dunya udag-udag terus harta ditumpuk-tumpuk jabatan paluhur-luhur pasombong-sombong patakabur baik panggagahna saing pangpinterna saing pangbeungharna bersaing kakuatan dina urusan dunya jeung iblis tumpuk-tumpuk terus harta tumpuk-tumpuk terus dunya tujuan fokuskeun kana dunya make jeung kudu mikiran akhirat mangaragukeun leres jeung saha eta ibu kadona teu porsi eta ditanya ibu lamun ibu aya nu naros ibu teh anu ditaros ku ibu teh hare-hare malah kadon baluar balieur kinten-kinten ibu kasinggung moal sarua aing oge nepikeun ka manusia ngajadikeun dunya sebagai pangeranana ngajadikeun dunya sebagai tujuanana nepikeun ka agama dianggap ala kadar dongeng wungkul agama disapirakeun cedeungkeun ieu teh agama ditebusna ge ku ngocor getih budal bade wajib pegat beuheung sepaktak kakotong leungeun ku perjuang-perjuang Islam waktu harita supaya ieu rahmat Allah bisa nyebar ka Subang bisa nyebar ka seluruh jagat raya sakumaha pancen Kangjeng Nabi geus nyebarkeun rahmat ka sakuliah alam ibu lamun eueuh agama urang teh kalaku teh darajat teh leuwih hina tibatan sato maka kurang kudu bersyukur didatangkeun Rasul kudu bersyukur didatangkeun agama darajat manusia jadi naik keadilan bisa terwujud manusia aya akhlak manusia aya moral ayana agama leres nu mata kudu nya urang beragama dalain batur keselamatan jang diri masing-masing ulah boga rasa dipaksa ku ulama ulah boga rasa dipaksa ku kiai tapi cing ini tidak
tina tresna pribadi jeung putri saheran kasadaran masing-masing sabab agama teh keur urang keur kasalamatan urang dunya jeung akhiratna nginum susu ibu. Bu, datos wenginya bukan di mah mata dewe ku panitia ku dateh protokol wengi teuing teh cipuri keur ngatur strategi keur macoreng can kieu jeung penting cipuri kudu ngomong naon ya eta jeung iblis tadi kumaha bu inna dunya yakinun wala akhirata sakun wala tatrokul yakin abisaki jeung iblis dunya teh barang anu yakin sedengkeun akhirat maragura yakin kumaha dunya bu ibu hayang mobil mewah tuh tinggal di jalan hingga lulusur merek si naon deui Avanza naon deui Apipi BMW kuwi naon deui untuk mobil naon bu Isang Innova tek-tek bengek kekuhan motor NMAX naon deui Ninja naon deui tek-tek bengek kekuhan jelas katingali ku mata kadenge ku ceuk deuk teu yakin kumaha dunya betul bapak-bapak normal lalaki resep ka awewe betul zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa dipapaesan ku mika cinta sahwatna tina pirang-pirang awewe mun awewe ka lalaki ka awewe hayang awewe geulis tuh meyakinkan sabab katingali ku mata kadenge ku ceulik deuk teu tarik kumaha ka hayang komo aya tanaga mah loba duit komo aya tanaga mah pangkat luhur beres teu sabab nu nyama katingali katempo karaba karas sedengkeun akhirat meragukan kumaha tuh tinggal di nunggus manaon dibalik deui ibu pernah aya nu SMS dulu ibu nunggus maot isang keramantok buru-buru kera modal sia ngeunah bila di dieu teh di akhirat teh awa tukang kredit nu lagi hutang isang buru-buru kera modal pernah aya nu SMS gitu pernah aya nu miskol misterius urusan akhirat kadang-kadang kurang-kurang keyakinan nganggap dongeng numanya nunggus maut hirup deui tulang tali geus berserakan jadi abu jadi debu moal mungkin hirup deui betul bu da eta teh waktu kapunggung ge pernah ditaroskeun ku Nabi Ibrahim eta Nabi Ibrahim daros ka Allah ya Allah ya Rabbi nun Gusti pangeran abdi nahannya jalma nu geus maot tulang taleng geus berserakan bisa hirup deui gitu dawuh Allah nahannya ragu Ibrahim sanes ragu ya Allah abdi teh hoyong yakin Ibrahim ya Allah mawa manuk lilina kumaneh Ibrahim mukut manuk Ibrahim bu dilinekan di parabat supaya linek geus linek dituna dina tak-tak digelembarkeun geujel geumudik dina dicaide dina tak-tak diberkeun di mana-mana caide dina tak-tak kanu harti eta manuk geus linek teras kumaha ya Allah
bencit ada manuk Ibrahim dibencit terus kumaya Allah cacak bagi obat Ibrahim dicacak bagi obat karena parantos lagi kada kumaya Allah tuna di obat madhab hiji siapa tahu kaler kidu kulon wetan tuna Ibrahim terus kumaya sebutkan asma kaula Ibrahim cetreken lengan adil dicetreken ke buku lebar dia ada manuk tinapos bubuk geus maot gerebar ka dieu kumadauhan Allah kaula ngayakeun makhluk tina eueuh kana aya komo aya tadina leuwih gam tuh cingikeun aya akhirat teh ibu terus lamun urang bener yakin bener ka akhirat maka bener-bener ngamanfaatkeun hirup kumeuli di alam ibu menyakin aja balik tunggan hidup di akhirat ngapoe ulang tah muhasabah introspeksi diri bakal hati-hati gerakan tindakan perbuatan ucapan bakal hati ingat ini dunia ini semen sok dan heulang gerak itu tangan di atas dunia ini panggung sandiwara ceritanya mudah berubah kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani setiap kisah dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajah, ada peran berpura-pura. Sok sadayana bu, sadayana nyanyi. Mengapa kita foto kesang ngeludan begitu ngaji malam-malam deui dunia sementara tuh nya akhirat abadi boh nikmatna boh siksa tuh mentak menbudakna perdin eta teh ciri inung bapana ge ngopet tamun budakna beuki seserian parti inungna itu jamaah itu aduh bapana pedih tingali anakna bentar lagi lah bapana bengal tuh anakna bapana suka mabok tuh tinggalikeun anakna jong ngelem pada bakal anak dewa terus bu eta budak leutik keneh karek 3 tahun setengah mamawa jejer tingali bapana di balong wae teng manuk teng anak si ateng tiga si ateng pernah itu buah jatuh tidak akan jauh dari tangkai nah gitu weh karena mah ulah nyerapun naon sababna bu urang kudu soleh sebab ieu dunya teh diibaratkeun mah misi lautan inna dunya kal bahri dunya teh misi lautan ibu terang laut neng terang laut neng kumaha kaayaan laut aya omak gede omak leutik angin gede angin jeung jero itu teu sakedik jelema nu dikelebukan eta lautan kasirul insanu gharika fiha loba pisan jelema nu dikelebuh kana eta laut
kusabab dahsyatna ombak laut, jerona laut, angin laut. Betul? Kumaha cara supaya selamat? Nieun parahu pikeun berlayar di atas lautan. Naon parahuna? Wa ja'ala safinataka pihak taqwa. Parahuna teh takwa, berpegang teguh karena tali imtisyari awamirillah wa dinnahu nawahi. Jadi takwa teh berpegang teguh karena tali Allah ku jalan ngajalankeun parentahna, nyegah laranganna tah eta. Betul. Karena ketika lembuh keras. Wahos wahal iman kuatan keimanan urang. Kumaha carana tapakur, kumaha carana ngelmu. Betul. Supaya naik tingkat keimanan urang. Supaya naon, Bu? La'alaka tanju supaya tina muka bagja. Tuh. Eta lautan, Ibu, lautan. Ditinggali mah pikasieun. Ombakna, jerona, legana, angina. Tapi ku jelema anu bisa ngungkulanna kalawan bisa nyieun parahu. Justru eta lautan teh geuning, loba pisan kakayaanna. Aya mutiar, aya lauk lah, sabaraha juta para nelayan anu berhasil beunghar tina hasil laut. Betul? Usaba bisa mengarungi na eta lautan. Tadina kahirupan ge sami. Pasoalan hirup, untung, rugi, susah, senang, beunghar, miskin, cager, gering. Nah eta teh minangka omak. Jadikeun kauntungan. Kumaha carana? Antisipasi ku keimanan katakwaan ka Allah. Sarupa perkara sing jadi ilmu, sing jadi ibadah, sing jadi cukang lantaran pahampura Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang untung, syukur. Betul? Datang rugi, sabar. Tah eta teh berarti ngantisipasi urang ku katakwaan ku keimanan ka Gusti. Tah berarti pasolan tadi teh minangka omak teh jadi kauntung. Li ibarat anu tadi bisa mengarungi lautan, bakal menang kabeungharan tina hasil laut. Tah kitu kita hirup teh, Bu. Tah pentingna agama teh kitu. Jadi kasolehan teh senjata nu paling ampuh geus nembus kabagjaan dunya sinareng akhirat. Daya deui selain ti kasolehan, dunya bakal rusak. Betul? Bakal beang. Teu urang ti heula, dunya anu ti heula eueuh. Teu mobil nu ti heula digebulus ka jurang atawa dijual, urang nu ti heula ninggalkeun mobil. Betul? Teu pamajikan ti heula, urang nu ti heula. Teu anak ti heula, urang nu ti heula. Betul? Teu bujeng-bujeng urang Ibu. Tuh presiden, uninga presiden. Cacakan presiden maot koma urang. Beres teu? Panai laguna teh lagu India ge aya teh. Nyanyi gentong. Terakhir ieu. Siapa perlu dawah penting teuing nya ieu. Padahal teh lah ya susu yang bertiis. Eling-eling dulur kabeh aye ibadah kula sampone berang bening ulah oleh bisinaka burung siapa murang bakal mati Jawa dipunut Gusti dan Candraja Nyakrawati teu bisa nembahan mati
siarang nyeri betul dia coba rek somre after kisi nena jana dindegi pia reti Amerika sampai नहीं अनजानी है अमित बच्चा ने है अमित जबान बाई है तुम्हारे हारे शिवू में हरे हरे अच्छा इचे Mamatre, Duryodhan, mari cikri Arjun, Adun, Meri Kasa Meri, oh ya, Sasti hai mandi hai, khoge bodoh gelo ini dari bawah karang ngaji mah rese itu dah kamu geus tinggi aya ngetek kitu we eta teh bete lagu India ibu sanajan urang India ge teu ngartieun eta pembuatan simkuring urang sunatkeun ngara ka hartos oke pan ibu ge osok di masjid oke subanget kana oke ieu lagu sunana mah eling dulu rekabe ibadahku lah sampone eta berang eta penting eta ulah wale bisunaka buruk bae wak wow pakai wak wow ada benang sebab urang bakal mati nyawa dibunuh Gusti eta najan raja nyakrawati teu bisa nembahan pati wow ya salaki ngabek nasi teh cadah hoyak ieu eling dulu ibadah ulah campone eta beurang penting ulah wele bisinaka buruk bae atuh bae sok urang masak atuh pamajikan nama mana duit mama yang sakit atuh kerja dan anak sia eling dulu rekabe ibadah ulah campone eta beurang penting eta ulah wele bisinaka buruk bae tak mantul ke si ibu man aing lapar ke kuali eling goblok ibu mah mantul ibu betul buktos gentong gitu najan raja nyakrawati teu bisa ninggahan Pak kuninga Presiden Soeharto ibu nyaring kene
keneh. Wala atuh Bu. Apa lihat deh? Ibu protes. Minum aja. Ibu. Uning Presiden Soeharto Bu. Aya keneh tos mau. Ibu keneh Presiden Soekarno Bu. Aya keneh tos maot. Presiden Gus Dur aya keneh tos maot. Tuh, sacakan presiden maot, komo maneh karek RT. Udah kula sombong oge. Kudu nyungjeger tato di mana-mana asa panggagahna. Presiden kodok komo sia, karek nyeger dulu. Betul. Presiden mah ibu harta manana loba jabati gaji gede teh difasilitasi ku negara. Betul. Aya presiden sangsara. Ibu pernah ka dieu aya tamu pamajikan presiden ka dieu suping. Assalamualaikum ibu, cing namut gas namut artos 10.000 mabit teh kadus. Beas. Aya daya. Oh. Dak kitunya. Mudah-mudahan guna manfaat si buring pada terang di buah aja itu Bu. Itu nggak ngawayang dong teh. Oh, cepotna. Dia kene itu Bu. Ya. Kita kesongi teh. Ya, jam 12. Oke. Ya. Nah itu nu kapihatur mudah-mudahan no lupa nu parantos kapihatur aya guna sareng manfaat khusus kanggo si buring pribadi atau umumna kanggo palawargi 2/1 sadayana. Mudah-mudahan urang di sadayana dijantinkeun insan anu soleh. Amin. Margi aya deui senjata nu paling ampuh pikeun nembus kabagjaaan dunya na akhirat, balai dunya balai akhirat lintang ti kasolehan. Mudah-mudahan nalika aja datang urang dina kayaan suci bersih. Amin ya Allah ya Rabbal. Atuh urang kali nu disepitan, mudah-mudahan sing damang kalanjing janten urang kali anu soleh. Amin. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sager aing euy. Aduh. Ini syaraf dia udah hees aing. Beureum di kolong tadi aing. Kolong jembatan. Lain ngopi kalau bobo. Masih gua cuma dipanggil dewek ge. Sonoeun ka dewek punya. Yang silaturahmi sareng urang dieu geus kadua kalian daek tadi dia teh euy. Nawitan di Pundulur Kang Dahyar, Kang Uyay pasohor nama saudara mana dirakananya menuju nyepitan kurang kalihna. Mudah-mudahan nang lupa biaya nu parantos dikaluarkeun anak singga gentosan nu berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Jang Kang Uyay katempo beuki kolot. Gara diri deh kalau kita buat duluan dewek kita seumur berarti deweknya geus kolot ningali huntunan geus bea Ada kena sekolah gitu. bobogaan anak geus bisa hudang sarua pisan jeung aing penyakitna euy ngeueuh ampun cing jadi kiparat we karena dosa-dosa nya da baheula keur ngora urang seueuh meureun ayeuna kali diajar tobatna ka pangeran mudah-mudahan jadi panghampura tapi kasepna mah anger Kang Uyay mah euy baheula keur ngora pada marebutkeun di Bandung wah kas sinen bogoheun pokona nempo ka si Uyay bogoheun urang Garut bogoheun cetete yayu bogoheun pisan ka si Uyay mah lamun dina bintang film mah si Uyay mah jiga si Boy anak langit ini. Dewek masih nanti nyebut mah di karena dek
Pak Ustad mah lamun dina bidang film mah sengaja loba nu ngomong jika bidang film pemeran Superman. Maneh lamun dina bidang film mah sengaja loba nu ngomong rewek kalau mun eta nu gitar cenah. Lamun dina bidang film mah bidang film King Kong. Ayo. Bapak Hajat nate saha teh? Rahmat. Bapak Rahmat. Waduh, rahmat artina teh nikmat gede. Rahmatnya mudah-mudahan kang nikmat agung di Allah Subhanahu wa taala. Saperah nempot di mana Bapak Rahmat teh ge di barang datang ka dieu ge. Anu mana? Oh eta atuh kapunten Pak Rahmat. Ulah terang dek mah. Heuh. Gantengnya sugan teh ganteng itu Pak Rahmat yang gede oi. Aya alhamdulillahirabbil alamin. Ganteng lamun dina bidang film juga saci. Jiga si Primus. Mang Uyai mah jiga si yang baca-bacaan jiga si Syahrukan. Dewek mah cenah jiga si anak yang baca-bacaan desahan Abicek bacaan. Maneh jiga setan semua. Aduh ampun. Lamun di dadahareun Mang Uyai juga sah, juga dadahareun naon cing? Jiga hamburger. Bapak Hajat, Pak Rahmat juga naon? Spaghetti. Jiga fried chicken. Jiga hot dog anjing panas. Pak Ustaz lamun dina makanan mewah mah juga spaghetti. Maneh juga utah ucing sama. Aduh ampun. Ya, geus segitunya. Lamun dina orai. Dina buah kubuk. Mang Uyai bubuk berlian. Bapak Hajat bubuk inten. Dewek bubuk emas. Maneh dibubukkeun sama patok teh ku aing goblok. Aduh ampun. Ya, gitu. Lamun aya boga budak soleh teh euy tadi ge Pak Ustad aing ngadengekeun di kolong. Inung bapana kudu soleh heula. Ieu sateu teh nyambung wae hapunna liang le beungeus liang wae. Naon atuh mah maksudna? Tahu dewek geus cara kena liang Mang Uyai geus daga dieureunnan kena liang teh Mang Uyai Bapak Hajat masuk kena benteng maneh yang tai sih mah aduh ampun jeung Imam Ghazali 100 tahun budak-budak kalabunya kudu geus dididik. Berarti indung bapana kudu ngadidik anak. Modek kieu we ngadidik budak ibu juga teu pira. Ibu sok mau mani budak nya. Budak keur bejeuna ibu melong ni segala ditanyakeun. Ibu mani ku ibu teh kacai do. Baragada hareupeun budak teh ulah kitu. Nya ulah wae kitu ke budak teh. Kudu sopan, ulah katingali orang. Budak keur mojeuna gumelo atuh segala ditanyakeun segala yang nyaho. Keur mojeuna celemeng pugu nanyakeun atuh melong kana hidungna teh. Aya 3 jam setengah melong. Bari dalam melong teh asa aneh, meureun aneh teh nyatu. Beda jeung beda di dieu aing gitu. Oke ngomong. Mama ikan nyaun. Mana? Ikan Nudiana. Ikan hidung anu aya piunan inungna meureun dewasa nyebutkeun nu aslina da budak dibere we ngaran samaran ieu teh ngaranna teh marmot coba teh mau diapalkeun ku budak euy bari ini sekolah teh kapuan PAUD marmot bari dapatkeun bentukna jeung ngaranna
tapi we ka sekolah pas pisan pelajaran ngagamar jok guru nanti siapa di antara adik-adik yang bisa menggambar marmut eta budak eta panggilan ngacung abe wah jakurkun kutrut nyeun marmut eta guru olehok dia budak saha nu ngabarang aya marmut mereka berwes aduh bukan bener marmutnya gitu isukna di bawah mani ku bapana belum deui syukut ka bapana beureun asa beda jeung minumna pok deui nanyakeun rada akur jeung manehna ngan ubihunan jeung rada gede mah pok ngomong bapak ejen naon bapak mah bihun teh aya bacoan aduh ampun bapana bari seuri teh malah euy nu kieu teh bageut wortel ya apalkeun deui pas peuting pas malam Jumaah bener padiasa sok aya istilah sunah rasul indung bapana keur barang gawe meureun barang gawena mijah teuing risbang nepi ka raketan eta budak nyari pas nyari eta budak reuwas ngagorowo bapak mah tulungan aya marmut akan wortel ampun aduh urang Sunda mah kitu saboka urang Sunda mah nama kedita aing ngadina tuh sidik aing mah dalang atuh hari lain ka ustad kita ampun Gusti ya waduh tuh si ibu aduh ya bahan ngawer kemarin ya aing dicipu baheula ku aki aing euy aki aing api gering api sakarat euy diruwas ya aing baheula aki ata bari nyabakan dada bari mureleng euy kuyang geus sakeun ruwane benaon aki jadi igana moal ina deui aki unaon aki geus tengah dada nyeri igana aki teh maot aduh kumaha tuh cenah ka dokter geus bae ulah dibawa ka dokter ulah riweukeun ini maneh jamoal ka pulu kitu kumaha ngan aya ka Panasonic aki panasaran memeh aki maot aki teh aya ka panasaran aya dahare nu can kalbo naon aki tuang naon baheula zaman keur weuri zaman keur penjajahan aki dina kayaan lapar luar biasa lapar dia kadang-kadang nempo jadi samar dina kalang aki teh nempo aya tai muni ngadungkuk meureun pedah aki kelapar digabolu tayuna kapikir kalintas dina hate kumaha rasana tai muni jadi aki teh memeh maot aki teh hayang ngasaan heula pais tai muni aki mah heureui buru-buru sana aing mah diberewas pisan jadi oh beureun sieun di bawah saat ini pakana muni mawa dua pojong teh muni cing loba bawangna jang siap ge pecinan jang oke gulana cing karasa jang beres tenang yo dipais euy meuli ngala daunna surawung wah tek bengek teh bahan teh surawungna kudu karasa kula ba asak sabeurkeun aki taki moal panasaran deui aki ayeuna mah sok tuang tai muning si se yang nanti di gulaan bawangnya loba seueur pisan
kade bisi ulah kurang sautak saeutik kurang saeutik wayahna kudu nyieun deui aki bakal paeh panasaran boleh sok pangasahankeun heula ku sia bisi kurang uyah pula aki teh kumaha buru-buru anjing eta kok didahar kuana berwok sabala ge bau-bau dihakan banyak kaki meureun geus beres ngadahar kumaha rasana jangeunna ujung-ujungna jeung bau jeung utah ya masih aki macing cacakan sia anu cager geus kitu anjing komo aing nu gering goblok tungtung nama dikadek kakina mereka modar bakal tinggal pusing bareng ke saya aduh ampun kamu nggak sih teh ya bangsa urang mah gitunya urang benerkeun kana agama sokah urang benerkeun agamanya ulah cuma di lisan agama teh urang pake Quran teh sebagai pedoman hidup oke? Bangsa urang teh lain kurang pasantren lain kurang ustad lain kurang masjid tapi kurang nu ngabenerkeun kana agama contoh lamun nyeri batur rata-rata jelema dihina ku batur pan jadi hate kalau loba jelema sok hayang males nyanyi-nyanyi sedangkan nu bener jeung agama idfa bilatihi ahsan geranieun panorak goleng teh ku hade nu baeutannya nu pedit bere nu ngewa balas punya pan urang lain nu pedit-peditan deui ku aing manehna ge harita hajat teh bare tumis ka aing macam aing aya hajat mah dibere satumis tah hewat tumis nahakan ku sia tuh nya salaki pager deui aing oge da aing payu keneh rata-rata jelema teh ki contoh mun urang ngadenge adan pan ngabenerkeun agama mah buru-buru ini salat pan urang mah lain jongjon we nguseup jongjon we lagu jalan sinetron komo nu adan ku tukang nguseup disarekan kana sok adan ki kana sok pangadankeun wong bang si goblok sadar deui euy nah sabenerna teuing adan teh boboy teh salah waktu ada nang ngoyak ieu baru latihan euy bener teu baru disarekan ku tukang nguseup mah mau ibu-ibu mau bapak-bapak ada yang adan subuh pan lagamna adan subuh mah pikatuduheun lagamna ge keur mau usum diris kata mata mah lagam adan subuh mah pikatuduheun mantak bekiting ulah we esna teh as-salatu khairum minan naum adan subuh mah gitu nah ada di Arab mah gitu we di Arab mah salat na panjang naum na ponok beda jeung di urang mah salat na ponok naum na panjang mentak di urang mah lupa hees di batan salat ya tuh adan subuh mah pikatuduheun lagapna oge mentak bapak-bapak ngadenge adan subuh teh lain nyaring kadon disimut deui bari ngodok salana bari ngageuweung si eta aya nu gablekna nyaring aya nu gablekna hees nu aya sabenedu nyaring geus sok oh si eta rencanganana aya ibu-ibu kawas nuheuh ibu-ibu waduh udah ngadenge adan subuh teh keluar di kamar bari babatak wah mulia dibakeun garegan keluar di kamar tinggal di madung dobang tinggal di madung di dobang bang bus ka kamar mandi singsatkeun anerok porosotkeun salana kedeprak diu wer ki itu bego pada sasaha mun dicai burukana malaikat goblok sampai bau goblok beneran gitu aduh ampun ya tah we mah kitu kieu teh euy ada prak diuk beda jeung lalaki mah nangtung we di mana wae ge bisa jadi lalaki mah di tengah jalan raya lalaki mah teu kuat-kuat teuing mah asal aya tangkal kai yang penting mah pasti ngarep-harep jeung tangkal kai digadukeun ngobrol karena teh kakek jaga katuh gitu ka bibir gitu dah katukang mah tadi deui ada mobil bukakeun sleting tolokeun di sapelendu wer ki wer
Tara laki mah kitu soalna teh. Aya awe mah. Aya laki lain. Komo di hadap aya seng butut. Teng 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 teng. Tuh. Tahu malain tina teh lamun awewe tina tiga lalaki nangtung bakal celet kena tuur. Da sorona ge beda aya lalaki mah gitu. Ayo malain. Mung satrat kena naon aduh ampun. Itu pakai talang. Itu pakai parayon. Aduh ampun. Woi. Naon cek teh? Saha tiga jalan model jalan ke Cai aing mah ka Arab Minang aing mah basa ngajalan ke umroh tiga jalan ke Cai aing mah ka Arab basa hari teh gini basa terowongan wina ya udah sakit aing mah kebedaw gitu panas di Arab mah dulu panas bisa di Arab mah percaya panas di Arab 50 derajat Celcius gitu. Panas-panasnya di Arab hari teh aing wedeungeuna aya asin atah keneh tunal alur batu bae. Kaina asa kucing goblok sih. Belat ku bisanya kucing atuh di luar mah. Hari teh dewek kudu dawa korek api we bensin, koetkeun kana tengah kai ku aing mah. Lain huruf rikes. Aduh heuh nyari euy. Aduh, jagusnya. Kucing teuing aing langsung ka buaya nanti. Roberto, come here Roberto. Buatanmu merek udut di batang-batang aja. Selamat berjumpa dengan saya. Perkenalkan nama saya Roberto Carlos No dari Meksikano. Sekarang saya sudah menjadi warga Jawa Burut, Barat Burut, Punten Hila, Simkuring, kenalkan Simkuring teh mualaf, dapat isdet karek sajam setengah Islam. Saparator dalam Islam tidak Roberto Carlos, nami ditabihan jantan ikin sodikin. Pakasaban Simkuring kaina ukuringan tiap kampung jik pada saat mencari sesuap nasi jadi pengamen badai ngamen sawiyos Simkuring badai ngamen sawiyos ulang subang menjalan lagonya wer pada lager bapak hajat ayah kene ibu hajat ayah kene Mang Uyai can ngolor bapak kadus ayah reg juga nama Simkuring pada ngalaku Meksiko sabios. Lujung nongtot, lujung ada gorgen ngala temok lagu Meksikano. 1, 2, 3 bro. Nyawer amplop hayam datang ngapoe babahannya insya Allah tukang sodako mah dipanjangkan umurna diberkahkan rezekina tuh isa aja wah
hajat hidup 1.000 hidup bapak hajat hidup cing panjang yuswana cing ageng milikna cing ageng tosa 24 gana cing jadi 100 juta amin anu teu mere kembalilah kepada jalan yang benar Maria Maria Mercedes Gabon diate Renung mi contestate Wisa tenamahan deui ayo Aduh. Americano kopi cappuccino kopi cappuccino karesep Sumanto loba ngadahar kabino nonton poono bau bolokotono hari-hari capek-capek udah beres-beres kegeraung saja mending balik dan ada tunggu nomor lagi dapat harus hari-hari acan baik itu wah hidup Pak Kadus waduh serupa tapi tak sama jumlahnya sama 100 tapi uangnya berbeda warna mudah-mudahan Pak Kadus cing panjang yuswa amin Pak Kadus cing jabatan langkung ningkat amin Pak Kadus cing engal-engal ngawayuh amin ngawayuh pagawean maksudnya mati enju hatulu balagernya orang di mana balagernya ulah lawora lumayan karena mahan bensin lagu anu salah jeung lagu yang terakhir kemarin para tosong iting lagu sisiliran buat anda sekalian 1 2 3 Aku angin gede, dua ilmu dia ngamal, jagana cilaka gede. Yuah orang amalkan sasiran sapi wenyeran ilmu orangnya, bos menang sekolah menang ngaji teh, sebab khairunas angka umum dinas, bang alus-alus na jelema nu gede manfaat pikeun jelema anu sejen sok. Ilmu tanpa amal bagaikan tangkal tiada buahnya. Yuah urang amalkan ilmu urang masing-masing ya. Iya. Kita mungkuna ngaji digantung pada daun gamen jamaah nu eta ngaji jagana muasalaman haw jamaah nu ngaji jagana muasalam usapuna ku aya ngaji urang apa kana Al-Qur'an ku aya apa kana Al-Qur'an urang menang pituduh menang cahaya menang umbar sehingga urang jadi jelema anu bakal aya dina pangraksa pitulungna Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji yuk pinuhan masjid yuk hindari perbedaan yuk sakit ulah papasaan banyak giringkeun budak ka masjid cenah diajar cenah saroleh supaya anak ulang barangja anak ulang selamat oke taringol tetaponyong kasok ka pasar lawaran catat beuki kolot beuki ngaco darah solat kacan geus kaloti masih kana maksiatna udu bilang sumana udu yuah urang babalik pikir urang tobat manfaatkeun waktu nu sakedeung kesan mudah-mudah ka hampura Allah. Oke boboko buatan garu di bawah ada kapengkolan bobogohan jeung nu urut asa kakidihan ku gebolan
Tong hijau beasna dipanggilingan uga minantu rada gelo itu hadi tampilingan hei 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 haw 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 hei 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 melidagi kacing awing jalana kasih kaparna tudang jadi kasalaki jadi bareng eusi carana hei 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 mudah-mudahan salah suatu bulan desa petebang di kumagi parantos wangi hapunten sama kawis kana pada bari ngahapunten bade bari ngahapunten bade teu geuleuh kasih kuring teu teu nyawan teu teu bencin teu teu bogoh teu paduli sakitu kapiatun nyangakeun sambalang selayan nebat ka sabe mah sampe ngati nyangakeun hatu maya nebat ka sae mah henteu hayam beureum hayam kate hayam leumpang ti heula sim kuing deuk eureun sabab geus capek deuk tuluy ngaleungeut heula kitu ge lamun dibere sakali selamat sakali di mudah-mudahan bulan sepidan cijan teu bulan kali anu soleh bakti ka ibu karamana janten insan anu taat beragamana amin ya Allah ya rabbal alamin cing panjang yuswana ageng belikna sakitu kapiatur akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.